Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pies kasadayana, kuring hormat Bapak Ibu Guru Dewan Pendidik sareng pendidikan oge sangeger anu hadirin anu paling disukai. Kalayan kesempatan ieu urang bakal neruskeun masalah corona anatapi COVID-19 virus. Ku jalan kitu anjeun terang masalah coronavirus, nah anjeun terang naon sabana virus. Virus corona mangrupikeun wabah anyar di Tiongkok. Virus corona tiasa dipancarkan ngaliwatan batuk sareng bersin. Virus corona disebabkan ku kalong sareng beurit. Ku jalan kitu ajeun terang kumaha pikeun nyengah coronavirus ieu. Gagasan nyaeta nganggo cuci tangan sareng sabun, masker sareng masker beta pikeun kaleuarti imah sareng gering. Sakumaha sae kuring tiasa nyarioskeun ka ajeun upaya aya anu lepat kuring nyuhukeun hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya, pidato mangrupikeun kagiatan biantara atanapi nasihan biantara pikeun nyatakeun pandapatna atanapi nasihan gambaran hiji materi. Terima kasih.